Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anu ka-7 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Yeni di palihan Majalengka anu masyhur osok disebat ku Rebeka Almaira. Kangge Acek Yeni ngahaturkeun rewuh laksa ketika bingahan rehna parantos ngabidian mamang kangge medar ieu dongeng di tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktu sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai bagian anu ka-7. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dung dung tes. Para wargi sadayana, harita Juragan Surya geus kaluar ti kamarna katempo dangdananana kacida gagahna make pangsi sing sarua hideung sirahna diikat barang bang semplak nyoren bedog ari dina leungeun nyekal padudan. Harita maneh lempang kaluar ti imah muru ka tempat pasangrahan nyaeta tempat ngariungna para anak buahna. Nyawe pas nepi ka pasangrahan teh didinya geus ngariung 7 urang anak buahna geus siap mancen tugas ti dununganana. Barang Juragan Surya datang, balad-baladna langsung cungcong ngajak sasalaman sakumaha biasana. Pok Juragan Surya nyarita bari muterkeun paneuteup ka sakabeh anak buahna. Ayeuna jalankeun tugas marane euy sakumaha biasa. Anu bagian ngawaskeun
para pagawe di sawah, di rumah, jeung di kebon juk gerawaskeun ayeuna. Kade ulah rees teh ngawaskeun anu garawe teh. Tuluy anu burah merhatikeun cai juk geura perhatikeun. Sebab kadang-kadang juk aya jalema anu jahat ngadon ngabelokeun cai. Anu kuduna ngocor ka urang jadi ka batur. Da lamun kapanggih jalmana anu sok nyocokan cai cacal tong diberi ampun deui euy. Terus anu burah ngajaga anak kula ka ade euy sing rancingeus sing iat atur waspada. Sebab anak kula anu ngan hiji-hijina bisi aya anu noel. Jadi lamun keluar ti imah anak kaula kudu dikawal jeung kudu ditalingakeun kalawan nalingakeun anu sabenerna deuleu. Cek Juragan Surya paparentah ka 7 urang anak buahna. Oh, mangga Juragan, abdi sanggem mancen tugas Juragan. Cek Mang Badrun salaku anak buah Juragan Surya anu jadi pupuhuna. Anu sawarehna ukur arunggek tandaning siap sadia ngajalankeun titah parentah ti Juragan Surya. Nya geus kitu mah 7 urang jalma teh jung cararengkat siap arek mancen pagawean. Tuluy sing laleos ninggalkeun dununganana. Ari Juragan Surya manehna tuluy leumpang muruka balong. Maksudna arek ngaroris pelak lauk gurame jeung anak kancara. Cag ayeuna urang tinggalkeun kaayaan Juragan Surya. Ayeuna urang caturkeun di hiji tempat, tepatna di hiji imah anu masih keneh aya di eta lembur. Di eta imah katempo panggeusina masih ngariung tacan aya anu arincah. Nu taya lian eta kulawarga teh kulawargana Bah Murtala. Nyaeta salah saurang inohong kasepuhan nu aya di lembur sangkan urip. Bah Murtala jeung pamajikanana katut kadua urang anakna masih ngariung siga nu hoream incah lantaran hawa harita kaceda tiris padahal wanci geus beurang. Amburati pamajikan Bah Murtala harita geus naher cait enteh malah milu ngariung ari biasa nama osok barang gawe nyeseuh atawa gegero. Sedengkeun sanjaya anakna anu jajaka biasa nama geus indit ka sawah tapi ayeuna mah masih kene diharudum ku sarung. Kitu deui Winanda anak wanojana Bah Murtala meuni embung sasapu-sasapu acan. Geus sabaraha poe Abah mah asa tu genah rasa gieu ieu teh. Bet inget wae kasih Ujang Jakalodra. Malah tadi beding menikah impikeun sagala ku Abah teh. Ceuk Bah Murtala. Nya sarua atuh bapana. Ambu oge hate teh saseblakan wae inget kasih Ujang. Cek Amburati. Nya uing oge sarua geuning bet inget wae ka Kakang Jaka. Meureunnan peda geus lawas henteu mulang jeung kumpul ngariung jeung urang beureun nya Bah. Cek Sanjaya Mairan. Mohon abdi oge sono hoyong pendak sareng si Kang Jaka. Mau di sono pisan jiga kumanya ayeuna pameun teu jeung kaayaan Kang Jaka.
cek Winanda milu nyarita. Tetela eta kulawarga teh, kulawargana Jakalodra. Jajaka anu karek turun gunung di paguron Maung Kumbang nu aya di Gunung Karang wewengkon Kulon Banten. Kulawargana kabeh ngarasa sono ka Jakalodra sabab geus lawas ti lawas henteu patepung teu ngariung ti saprak Jakalodra dititipkeun ku Bah Murtala ka babaturanana di paguron Macan Kumbang nyatana Bah Murtado. Palang siang si Sujang teh keur manggih katunggaraan meureun. Sing salamet we atunya anak ambu. Cek Amburati paromanana jadi sedih. Nya ulah atuh. Ulah manggih katunggara. Geun lah. Ulah diinget-inget wae. Meureun si Ujang teh geus tutup sampurna maguron ti Bah Murtado teh. Geus tere balik tere ngariung mungpulung jeung urang meureun. Cek Bah Murtala. Kituna teh bari jung Bah Murtala cengkat. Geus kitu leos weh ngaleos. Akhirna mah nu sejena oge sing laleos. Amburati ngoloyor ka dapur erek popola. Sanjaya ngoloyor arek nyokot pacul. Sedangkeun Ari Winanda gusat gesut menerkeun sampingna tuluy ngaleos ka dapur. Tujuanana arek babantu ka indungna popolah di dapur. Para wargi sadayana dina wanci maju kaburangnakeun kayaan di lembur sangkan urip beuki rame wae. Mak-mak harita geus loba nu baralik bedugan ti sawah. Atuh bapa-bapana geus loba anu juljol baralik ti leuweung jeung ti kebon. Ari barudak ngora loba anu ting rariung di gardu jeung di sisi jalan. Anu diarep-arep ku barudak ngora mah nyaeta bisa nempo nu geulis Nyimas Ratna Kumala ngalangkung. Sabab lamun wanci kitu biasana Nyimas Ratna Kumala sok kaluar ti bumina. Sok leumpang mapai-mapai jalan nuju ka Serang atawa ka kebon pikeun ngabang-brangkeun hatena. Aduh, geus teu sabar aing mah euy. Hayang geura ningali nu geulis si Denok si Montok. Lamun ngaliwat ka dieu arek dicapak tah pipina ti kajauhan. Ceuk si Junid. Nya da moal wani sete nyebak ti kadeukeutan mah. Sababan anu ngawalna ge si Nyimas mah garalak. Jadi nalika aya leungeun anu wani nyawel kaya Nyimas pasti sapat leungeun maneh Juned. Ceuk si Ahim baturna. Uing mah kajeun lamun dibere hitutna hungkul oge euy. Arek diwadahan keur dipake kenang-kenangan tuh jigana harum semerbak hitutna oge euy nu geulis mah. Ceuk si Jamsa bari peurembeun tak ngabayangkeunana. Nyaan euy jigana bagjanya lamun bisa kawin jeung Nyimas Ratna Kumala. Moal dilepaskeun ku aing mah euy. Arek digegepan we umur-umur euy. Ceuk si Taslim. Jeung rea-rea deui omongan barudak ngora.
anu inti nama ngarasa kapeng peongan ku Nyi Mas Ratna Kumala anu gelisna kawanti-wanti endah kabina-bina gelis bawani ngajadi gelis lain pupulasan sanggeus lumayan rada lila para nonoman caricing di gardu nyata we kira wanci lingsir panon poe tibeh kulon harita katenjo aya jalma saabringan anu tetela eta abringan teh abringan Nyi Mas Ratna Kumala. Nyi Mas Ratna Kumala dikawal ku 5 urang anu awakna jerangkung badag ti hareup aya 2an di tukang aya 2 digigir anu mayungan saurang deui anu mayungan saurang manis siga putri raja we eta Nyi Mas Ratna Kumala barang lar Nyi Mas Ratna Kumala ngaliwat ka hareupeun jalma-jalma kabehanana nepi ka darongko ngahurmat pinuh kurasa ajrih ka Nyi Mas Ratna Kumala taya saurang oge anu kumaha wani cucungah sabab sieun ku pangawalna anu baru diamprotan satiap lengkah Nyi Mas Ratna Kumala katempo ngalanggeor keupatna lir macan teunangan pada neuteup ti kajauhan ku satiap jalma anu nenjo para nonoman mah meuni marolohok bari karumetap nenjo kagelisan Nyi Mas Ratna Kumala anu boga pamajikan oge ngadadak poho ari keur kitu mah asa jadi bujangan deui aki-aki oge ngadadak asa ngora deui ari Nyi Mas Ratna Kumala jeung rombongan harita lengkahna ngaleok muru ka palebah balongna Juragan Surya sabab di balong tempatna ngeunaheun di sisina ariuh ku tatangkalan bari mayakpak ku tangkal sente terus didinya aya tempat pangdiukan matak betah lamun diuk didinya bari nyawang ka balong anu loba laukna pating kucukbuk pating arenghap kayaan angin leutik ngahilewir nebak kana dangdaunan ngusapan kana mastaka Nyi Mas Ratna Kumala gek Nyi Mas Ratna Kumala calik dina bangku dihandapeun tangkal buah panona manco ke arah balong ningalian lauk kancra anu pating gareboy ngarojay terkadal carita ukur hatewe anu galeco hayang teuing aing hirup jiga lauk kokojayan saruka bunga jeung pada baturna henteu jiga aing mah hirup teh meuni teu boga pisan batur hayang ulin oge kudu dibarengan wae ku para pangawal lila-lila mah kikian wae teh asa bosan pikeun aingna kitu gerentesna hate Ratna Kumala geus kitu mah cung Nyi Mas Ratna Kumala cangkat tuluy ngalengkah leumpang sejarek balik deui ka imahna sabab duka teuing kunaon ayeuna mah manehna cicing didinya bet asa kurang betah atuh pangawalna terus ngabring nuturkeun lengkah Nyi Mas Ratna Kumala para wargi sadayana hirup memang ukur silih sangka wungkul cek nu goreng patut cenah ngeunah lamun jadi anu geulis atawa nu kasep cek nu malarat miskin cenah ngeunah lamun jadi jalma anu jegud berat beungar cek rahayat
leutik cacah kuricakan cenah ngeunah lamun jadi pajabat. Padahal mah jadi naon wae tacan tangtu ngeunah atawa bagja. Sebab kebagjaan lain ditempatkeun dina rupa, lain ditempatkeun dina harta atawa tahta. Tapi kebagjaan ayana dina hate anu wening bersih. Sok sanajan kayaan serba warit malarat, tapi nalika hate bisa tenang, tangtu moal loba pikiran jeung karawat kapusing tur karingrang. Harita kayaan panon poe geus mulang ka pangbalikanana, nyesakeun hibar layung di tebeh kulon. Mega anu mancawura beureum mata ketir katingalina siga getih anu nyebrot. Tapi teu lila les layung ngaleungit kasilih ku papadut poekna peuting. Urang lembur sangkan urip geus pada ngampih ka imahna masing-masing. Wanci magrib taya seorang oge nu wani ngulamprang di luar sabab sieun bisi aya sanekala. Caturkeun ti hiji imah nyaeta ti imahna Bah Murtala. Kadenge aya nu keur ngarobrol. Anu ngobrol teh tayalian Sanjaya jeung Winanda, anakna Bah Murtala sakaligus adina Jakalodra. Nyaannya Nyi Mas Ratna kumala kacita pisan geulisna euy. Tadi katingali ku akang basa balik di sawadu mun diguplak geplok lembangna oge. Nyai, cek Sanjaya bari ngareret ka adina. Ari jeung abdi geulisan saha kira-kira na Kang? Cek Winanda. Nya jauh atuh, jauh tanuh ka langit. Cek Sanjaya bari rada nyerenge. Ari Winanda langsung baeud. Asa teu panuju ari disebut jauh tanuh ka langit mah. Da dirina oge sarua geulis, najan kageulisanana eleh ku Nyi Mas Ratna kumala. Ke, ari Kang Jakalodra, irahnya bade mulang ka lembur teh nya Kang. Cek Winanda mengkolkeun obrolan. Nya teuing atuh Nyi lah, kabenerannya kabayangnya Kang Jakalodra pangawakanna pasti dedeg sembada Nyi. Gede, luhur, tur gagah, jaba jago main po di jigana, aduh gagah sampurna jigana Kang Jakalodra. Cek Sanjaya. Nya pasti gagah tur kasep Kang Jaka mah. Kira-kira Kang Jaka tos palayeun nikah teu acannya? Cek Winanda. Nya duka teuing atuh. Tapi lamun disandingkeun jeung Nyi Mas Ratna kumala mah sigana bakal cocok da tah. Satuju teu Nyi? Cek Sanjaya neuteub ka adina. Nya satuju wae ari itu nadaekeun mah atuh Kang. Temal Winanda. Nya pasti daekeun atuh. Da Kang Jakalodra teh apanan kasep jeung gagah. Cek Sanjaya. Sok senajan tacan nyaho kumaha pastina Jakalodra nu jadi lanceukna. Tapi manehna geus bisa ngabayangkeun yen lanceukna teh geus jadi saurang jajaka gandang tur gagah. Bari nyagara ku pangabisa, luhur ku pangarti. Jep. Sawatara waktu anu ngobrol teh ngadadak jempe. Winanda jung cengkat tuluy ngoloyong nuju ka pangkengna. Sanjaya oge leos ngaleos muru ka tempat heesna. Cag, urang tunda heula sakedeung ngeunaan kahirupan di lembur sangkan urip. Anu ayeuna keur ibur lantaran ngiburkeun anu geulis putrina Juragan Surya nyatana Nyi Mas Ratna kumala. Ayeuna urang nyelang nyaritakeun heula lalampahan si Openg Surepeng. Anu harita
lengkahna geus nepi ka hiji lembur anu katelah lembur Gunung Kuning. Nalika wanci geus peuting, harita si Openg ngilu ngarareb di hiji imah. Nyatana di imahna Mang Marsan. Anu boga imah anu ngaran Mang Marsan jeung pamajikanna geus tali brasare harita teh. Sedangkan si Openg masih kene cung gelik teu bisa sare. Hatena nyaring bae siga nu boga pirasat teu hade. Sedangkan kayaan di luar angin meninga gelebug tarik. Kayaana poek mongkleng buta rata. Ceuk paribasa mah teu kaciri ngupatkeun curug-curug acan. Di tengah lembur harita katempo di antara poekna jeung rajegna tatangkalan. Harita dua jiri manu pating juringkang. Dua nana maraket tergos bajuna oge sing sarwa hideung. Jadi henteu kaciri jirimna teuing saha. Dua nana pating salingker ngadeukeutan kandang domba. Eta dua jirim jalma teh tetela garong anu rek ngabadog domba warga pilemburan eta. Puncit di jero kandang na we lah euy. Urang bawa daging na unggul sabab urang buduna oge daging ngarah teu burak teuing di bawana euy. Cek nu saurang kabaladna. Nyaho aduh anu penting mah guru urang hatena bungaheun lamun ku urang dibere daging domba anu ora keneh. Tembal saurang deui. Geus kitu mah duanana ting kalacat naik kana kokopan domba. Geus kitu puus ka kandangna. Nu saurang langsung ngabekem sungut domba. Ari nu saurang deui ngantelkeun pedog kana beuheung domba, maksudna arek dipencit ku riling. Tapi nalika domba dibekem eta cokorna teu cicing, ngadon totojer terus adug-adugan. Atuh kulantaran kandang domba teh deukeut ka imah anu bogana. Harita nu bogana ngadengieun nyatana Mang Hamid anu tacan sare. Atuh Mang Hamid ngageuing-geuingkeun pamajikanana bari haharewosan. Indungna udang ieu udang. Domba urang siga anu adug lajer euy tapi teu disada. Buah-buah aya nu rek maling euy. Ceuk Mang Hamid. Sok we atuh Kang. Ari hayang mah kari numpakan kami mah bari sare oge jeje ieu sok Kang sok awel tar di tukang Kang. Tembal Bi Asni setengah ngalindur. Lain hayang tumpak dulu kami mah. Itu domba sing gareblig tara biasana dulu. Engke numpak mangke. Cek Mang Hamid ngomongna ditompokeun kana cile Bi Asni. Koreja. Bi Asni hudang. Geus kitu rungah ringeuh gap kana kelek. Tuluy diusap-usap. Geus kitu diusapkeun kana beungeut salakina. Atuh puguh we. Mang Hamid langsung ongkek. Nanaonan harinya nih Asni. Aduh, bau jorija. Nya ayo atuh. Urang teang domba urang Kang, ayo buru Kang. Cuk Bi Asni tuluy nyokot obor ti jero kamar. Geus kitu obor dihurungkeun. Terus ngalengkah arek kaluar ti imah. Mang Hamid nuturkeun bari nyekelan kohkol ngarah lamun aya nu maling gampang tinggal nihtirkeun eta tok kohkol. Brai harita Bi Asni muka panto tuluy cerut turun ka teras. Geus kitu langsung maledogeun oncor kadeukeuten kandang domba. Breh teh nalika cahaya oncor nyaangan kandang domba katenjo aya do urang jalma keur memanggul ping-ping domba. Atuh teu Bi Asni teu Mang Hamid langsung ngacorowok tarik. Maling
bangsat, maling domba, maling domba, maling. Biasnya ngacorowok bari nyingsatkeun sampingna. Ari Mang Hamid ngacorowok bari nihtirkeun kohpolna. Sedangkeun dua orang bangsat anu geus hasil ngagembol ping-ping domba, harita langsung beretok teh lumpat sakalumpat lampetna. Ileng kolebat, jeleng kolebat, gorobas. Dua anak jeleng ngolebat ka palabuhan nu poek, laju pating gorobas kana rungkun anu bala. Sedengkeun urang lembur sing purudul bari mawa papentung. Mana maling nekang, mana? Mana maling di mana euy? Cek urang lembur menireang pada naranyakeun. Tuh lompat ka ditu Kang euy, lompat. Aduh, domba uing Kang, domba uing. Aduh, coba domba kereuneuh obat burang eta Kang. Mang Hamid nuju kabeh kidul bari ajret-ajretan. Teu narima dombana aya nu maling. Atuh urang lembur atuh harita langsung sing beretak lalumpatan ngarah ngidul. Jeleng beretak. Harita tilu urang jalema anu lumpatna pangtarikna ngudag dua bangsat anu lumpat ngidul. Sedangkan bangsatna harita geus aya di sisi lembur. Tapi karek oge warga pilemburan ngudag, no atuh. Ari ujug-ujug Allah. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ye dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.